Iya iya nu kamari malakan yang jelema ya. Oh, itu salah iya jelema iya. Kenal dia kasih budak iduan. Anu kamari teh nya. Heeh. Heeh. Iya lu cekli. Unggas mah tinggal unggas. Kumaha lamun lanjutkeun urang ke Malaka. Hayu keh. Luar biasa aing bungahna ieu. Tetap puasa menang ilmu tiba-tiba gitu bae. Alhamdulillah burung aing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Semoga teman-teman tidak bosan-bosan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe The Time Channel. Sialama aturannya, penghalang orang kore mau makin kuat bae. Hawa puguh kumaha bae ieu. Geus mah penghalang urang boga cincin ajaib. Malak jelema ge sangar kitu alabatan urang. Tapi penasaran ya eta ka jelema budak mana eta nya? Mending panggihan orang yuk, siar. Hayulah. Lah ini kamari aing kebelah dia, aing nu malak sugan dia apal ka jelema nu malak aing. Ja banget nama ieu banget urang dia lain banget asing. Kira-kira dia apal teh ka jelema nu malak aing. Tak apa lain mah karek datang. Karek datang di kota. Bugoh aing ge karek datang, karek 2 poe aing di lembur urusan nu malak. Sugan kitu apal jadi yang belah dia. Dia gawe di mana dia iya? Gawe jauh heng mah. Di jauh di mana jabuk dia ge beureum iya. Oh, jauh. Kumaha eta jelemana? Arenda? Atuh endah ngabentuk jelema ngan kitu. Beungeut pitonjokeun. Main malak-malak bae ka aing teh nya mun aing salah. Sabaran eta? Atuh duaan. Laleutik atuh. Laleutik jelema nu malak kamari. Teu nyahoan eta lamun dia baturan aing ya. Oh, teu nyahoan makana ku ari aing manggihan ka jelema penasaran aing mah ya. Budak mana bae eta jelema? Panggih me ku aing. Bolong lang irungna ku aing di rojo. Kumaha lamun siar bae jelema eta? Atuh aing nu di-share-share jeung aing boh jeung sulit. Nyaho bae jelema. Heeh, panggih bae urang beungkeut. Ayo. Ari bindeng. Siap. Lain ide nak kemana ya? Nak kemana? Saya di tanah. Moal ka mana? Bener yang mau ke mana? Tungguan orang di jalan manu kamari malakanya sampai maghrib dah. Hai, siap. Oke siap. Iya iya, nu kamari malakanya jalan mana ya? Oh, itu salah iya jalan mana iya. Kenal dia kasih budak iduan. Anu kamari teh nya. Heeh. Heeh. Iya lu cekli ya. Heeh. Iya, nu malakanya kamari iya. Kenal dia kasih budak iya. Oh, baturan aing. Demi Allah mulai ngobrol nu poe gubuk. Kalan dia dari dia nya nu kamari-kamari pala. Atuh aing beungeut aing peruk urang teh beungeut aing. Lain sebenarnya orang mana gitu? Atuh aing urang seberang ku aing sebejakeun aing ke kota cek aing ge. Oh, jajing dia kenal atuh ieu mah baturan aing deui. Atuh pan dari wanianan kemari malaka aing. Tanya homere. Atuh makana kenalan ya kasih jarot. Gas daripada kieu kitu ya baturan mending ngopi heula. Siap. Ayo siap urang. Ayo Ketemu kami hampuran ya. Ngobrol orang di sawung. Lah ini ya dari ya kamari malakai dasar menghirup aing raripuh ieu ku dari ya kalama dipalak. Lah ini dari ya di lembur sok ari bae nya ieu malakan jelema angnanya aing. Unggal pake emang kami masuk Malakan jelema ieu pengangguran pana ka kota kumaha jauhin kokolor gitu. Itulah ini ya dasar mah hirup aing keur ripuh, keur pait, keur susah balik ke kota ge aing nyaran duit ieu. Nyaran pagawean. Panggih jeung dari kamari dipalak aing atuh nambah ripuh bae hirup aing. Ulah yang teu podar ge. Unggas mah tinggal unggas. Kumaha lamun lanjutkeun urang ke Malaka. Hayu keh. Mau pakai teh dari? Pakai kami mah lebih bagus. Kami mah Lebih semangat baturan. siap dah. Pentingnya rek nih cincin ajaib kieu. Luar biasa aing bungahna ieu. Tetap puasa menang ilmu tiba-tiba gitu bae. Alhamdulillah burung aing. Asal kieu di imah bae mah, mending naon kebon lah. Lebih si beak kebon dandet aing ku bedul. Lumayan kalau ada daunna jeung di sayur. Jabar ragus ieu kebon dandet aing. Lumayan bae di rajenan mah, jeung sayur-sayuran bunda. Lumayan nih jeung sekali nyayur mah ya. Walaupun heja-heja dong ge.